Ternyata ibu-ibu mah daharirup jawabana menitarik suwantena menikat lantang palebah itu nu dikaropeah ngajaran tul bari arudud. Ieu teh timbul pertanyaan da disebut hirup repeh. Disebut patung da udud, disebut ceng-celengan da usik. Makana abdi bade naros heula sateu acan diteraskeun ibu araya. Nu palih tongoh araya repeh tong nyorapa. Tuh, bilih majarkeun abdi ibu bohong. Bilih majarkeun ayeuna ibu abdi ayeuna akon-akon meureun ayeuna matos ka kuping ku ece. Ternyata sawanten lalaki nu nyorak ngan hiji berarti nu seseueurna mah nuju aya di alam barzah. Urang doakeun mudah-mudahan sing ditarampi iman Islamna. Iya robbal. Da kata mi ieu teh ibu teh punten asli eueuh teh ieu teh calik teh teu nyaman. Sanajan akang dina kursi da ieu teh Kang Mudun ieu teh. Wios ece nu penting mah ece sadar ece ridho angkat ka dieu komo akang aki-aki nu disarisi punten ikhlaskeun ati datang ka dieu abdi teu bungah dipelongkeun ku abah sumping ka dieu abdi teu bingah dipelongkeun ku aki-aki bisi abah salah niat angkat ti bumi ternyata ka dieu akang sanajan diuk teu nyaman si horeng ka dieu lain rek ngaji tapi abah panasaran hayang ningali abdi tah abdi teu bungah mun niatna kitu. Sok punten ece ikhlas ka dieu? Ridho. Dibere duit ku nu hajat. Sing tarik mumpung aya nu hajatna. Ece ka dieu diburuhan ku nu hajat. Oh, aya nama urang ngaos siap? Oh, sok ka. Da akang mamayunan termos ece. Gampil upami nunutan teh tinggal dileob. Muhun etan kopina. Mudah-mudahan nu nyanghunyar katawis berarti eueuh teh rupi-rupi nu nyeri tuur aya. Sok aya nama jujur sareng abdi mah Bu, nu nyeri tuur aya. Nu nyeri cangkeng. Berarti nu calikna nyanghunyar ciri si eueuh teh cangkel. Haji Sulam di imah Ceu Isah nu ngajawab salam sing laleungit ka susah. Haji Sulam di imah Cenunung nu ngajawab salam sing ditebihkeun tina kabingung. Hiji deui aya ragaji di imah Ceiroh nu keur ngaraji sing tariasa arangkat haji jeung umroh. Punten ibu ka Mekah teh hoyong. Teu cekap ku amin. Puhun, tos daftar teu acan. Tah berarti hoyong ka Mekah teh teu kedah ku amin wungkul. Syaratna ka Mekah dugi, komo ayeuna batur mah tos bade ibadah haji, ibu hoyong ka ditu ka Mekah ka tanah suci, syaratna kudu aya dukungan ti caroge. Da ibu tos gaduh acis di gunuk-gunuk aya saongkoseun haji jeung umroh, salaki teu ngadukung da moal angkat sabab istri kedah aya ridho tinu jadi salah. Makana istri teh kedah janten istri soleh. Komo uih ngaos ibu hareupeun salaki kudu daek ngadang danan diri ladang ngaji. Ngadangukeun cerosan salaki lain ngadangkak aya ce. Kumaha ya ibu-ibu majlis taklim kararieu. Da ece teh ku salaki teh moal disangka eling disangka edan tah sok. Ibu dugi ka bumi ayeuna uih ngaos encan ge nepi ka jero imah nalawang pantos geus ngadangkak. Bedut cek salaki teh itu aya bakakak hideung. Keur hideung teh tutung deui. Setelah ibu da ari ngawas mah tos songi da ku pak kiai ge atos tadi masyaallah meuni jentre menikat muruah kanti. Jadi da ayeuna mah tos songi lah Bu ngawas mah teh kedah lami-laminya. Ngan keur ngawas mah tong ningalikeun ka pusing, keur ngaji mah tong ningalikeun ka bingung tong ngalamun. Atuh urang teh peperieun di imah loba hulang-hulang ece. Cik atuh sakalian keur ngaji mah kudu loba sedekah. Sane salah wae kaliru ece teh. Mun aya salah wae sareng kaliru teh benten salah wae mah mutlak talaresna kaliru maka kesalahan nu teu dimaksud. Itu. Teraskeun. Pan acan ngaosna oge. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Keur ngadu suku sih aja. Rupa-rupaan. Kanela nu penting mah bahagia we lah. Sok aduh keun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala aydan la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas faman yaf'al dzalika ibtigha'a maradatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Al-ayat sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi Muhammad adibu auladakum ala salasi khisalin hubbillah wa hubbi nabiyikum wa qiraatil Qur'an al hadis. Kapihatur nu dipihormat urang daregdegen supados tereh mulan. Tos disuguhan da can. Oh bohon tos barang tuang atau eta kantun keresekna wungkul. Ieu diantawisna ibu-ibu ahli barang dahar. Wios da ngaos mah nu penting daek angkat kana pangaos. Daek hadir geus moal bener jeung nu dipayun mah. Muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala kapihatur nu dipihormat kersana sahibul hajat sahibul walimah. Kunaon dipayunkeun sahibul hajat margi moal tiasa kieu mun teu aya bapa hajatna. Saha namina teh? Bapak Eka sareng Ibu Nur. Kapihatur nu dipihormat MC Master of Ceremony. Ieu mah tetebakan abdi ieu nu nga-MC-an teh Pak Ustad. Mohon. Kunaon abdi nyembat Ustad tos kenal teu acan. Tos wawuh teu pernah tepang. Geuning terang Ustad terpancar aura keustadannya beda Bu ari Ustad mah. Aurana teh beda jeung aura RT. Pak RT mah aurana teh aur-auran. Aya Pak RT. Di mana Pak RT calikna? Kayak ieu RT-na jalmi sanes. Punten Pak RT upami jalmi mah di dieu yeuh ngariung di nu caang. Sabab ari di nu poek mah jurig. Di dieu ge seueur ibu jurig, jalmi kompak aya ngan jalmi masuk di nu caang jurig mah di nu. Jalmi mah menampakkan diri jurig masuk nyum. Berarti lamun RT cicingna ngajina teu di nu caang, di ditu kalah di nu poek berarti RT teh nyumput. Gustian nyebut jurig ka RT. Sallu ala Nabi Muhammad. Atur nuhun kersana Kang MC, Master of Ceremony, protokol, para alim ulama, para ajengan nu tara takabur di ajeng-ajeng dina riungan, para kiai nu tara pakia-kia jeung batur salamah cai, aparatur pemerintah, Bapak RT nu tara era tatalete, Bapak RW nu sok rancage daek nyontoan gawe, manawi aya Bapak kuwu aya. Tos ngantunkeun. Oh, nuju aya acara deui. Ibu-ibu nu tara wadu, bapak-bapak nu saratia, nu calikna beda-beda, nu bajuna rupi-rupi. Tapi wios da dipalih dieu mah seragam, dipalih ditu sami tiungna ngan di ditu aya sapalihna nu teu nganggo acuk seragam. Punten ece nu teu nganggo acukna sarupi jeung batur. Dina waktu sewengi ayeuna ulah boga panyakit paru-paru pedah ningali batur acukna rupa-rupa jeung nu rupi-rupi.
Ayeuna mah bade acukna nu sarupa, bade acukna nu rupi-rupi, bade tampilanana anu rupa-rupa. Yuk ece urang sarupikeun ati, da urang teu ayeuna keur ngaji, bade mayun ka Gusti hiji waktu teu apal urang balik ka Gusti Allah. Bisi ayeuna keur ngaos, lamun hate keur akur, mun hate akidah keur sami. Yuk sanajan bajuna rupa-rupa, tapi panyakitna teu rupi-rupi jeung teu paru-paru, ngan sarupi akidah dina ati, tanamkan saruwakeun la ilaha. Ibu ayeuna nuju ngaos bari keur nangkep tuur. Ece ayeuna nuju ngaji bari keur nyanghunyarkeun ayeuna sampean, tapi dina hate emut bahwa urang hiji waktu bakal mayun ka Gusti Allah, urang ku Allah bakal dicandak da ieu teh keur ngontrak hirup di alam dunia, keur nunggu saepna kontrakan ece. Mun ibu ayeuna yuswa tos 60 tahun, sedengkeun yuswa nabi 63 tahun, berarti jatah ece 3 tahun deui. Abah komo ayeuna tos 61 tahun, berarti abah 2 tahun deui. Komo emak geus 63 tahun kurang sapoe, berarti sapoe deui. Ngan orang ayeuna punten ece nuju ngaos, bisi hanyakal ngan ukur ti bumi abah ka dieu hoyong ningali abdi, ece ka dieu ngan ukur panasaran hoyong ningalikeun abdi. Ternyata dina ati henteu inget ka Gusti, lain ayeuna karena Allah angkat ngaji. Bisi urang ayeuna dimaotkeun ku Allah keur kieu, tapi lamun urang bari maca kalimat la ilaha illallah, maut ibu jeung bapak bakal husnul khotimah. Ngingwa ka amin da sakaratna ge acan. Insya. Yuk sadena sareng bacakeun kalimat la ilaha illallah. Kompak la ilaha illallah. Keluarkan suaranya. Muhammadur Rasulullah la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanpa terkecuali bapak-bapak tong wakanyora, ibu-ibu wungkul la. Semangat yang di belakang, nu di tengah, nu di tongoh. Ha illallah Muhammadu Rasulullah. Awewe rehe sok bapak-bapak. Sora nu keur sakarat. Ngagerem sora jin. Tuluykeun atuh Kang. Boga seep nyawana. Gentong dipaksa ce. Tah kieu kunaon kutan atuh abdi ka Syekhul Hajat. Kang punten abdi mah pesen ngaos teh dipayun hoyong ibu-ibu. Buhut abdi ngahaja belaan turun sabab ami konek. Da mesing tepikeun ka isuk jedur jeung bapak-bapak dipayunan ku abdi asli ce. Nu aya lain nyora, nu aya kalah olohok. Tuh tingali ku aja juga nu barogoh geura. Matak bedana lalaki jeung awewe mah punten. Ngan hiji lalaki mah pemain beku, istri pemain baku. Matak hapunten Kak, hidup di alam dunia Kang, asli Kang, tidak akan bahagia hidupmu kalau tanpa ada wanita. Lain milik bapak-bapak wungkul Kang, awewe teh. Indonesia ge negara urang sabenerna mah milik awewe, lain milik lalaki. Sok aya di Indonesia Ibu Pertiwi, eueuh Bapak Pertiwi. Jakarta, ibu kota Jaka, sanes abah kota Jakarta. Bener teh Cek? Mata awas Kang, jangan suka menyepelekan perempuan Kang. Bu, ayeuna pangaosan di nu hajat di dieu nu hadir seuseurna lalaki awewe. Awewe nu garaneng. Sok-sok ayo sing tarik nu sok riweuh ku pakaian. Awewe nu sok angkat kana pengajian rutinan. Nu sok angkat kana pengajian mingguan lolobana. Kana pengajian bulanan. Nu gaduh kiridit bulanan, nu gaduh panyakit bulanan,
nusok nganyuk tara bebeja kompak-kompak matak dina naraka ge seseueurna alhamdulillah. Pamajikan saya ya edan kana neraka alhamdulillah. Naudzubillah min. Insyaallah ibu-ibu di dieu mah da ibu-ibu jamiah grup majelis taklim mudah-mudahan janten wanita solehah. Ayeuna ge tos katingali ciri ibu-ibu teh sarolehah darek ditariung sakalian keur pengajian mah. Da terang engke uwi ngaos mah tiung teh dialung. Hareud bayem ararat hidup awewe tingali pamaget mangaos teh husu tarungkul ari cengkat ku erep sapiring yuk sadayana sareng la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah sadayana la ilaha illallah la ilaha illallah ha illallah Muhammadu Rasulullah ya Rabbi bil bus salawat sadayana sidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli Cipulus bersolawat ibu-ibuna jangan berhenti dan bosan membaca solawat biar kita oleh Nabi diberikan syafaat khalqi kullihim ya Rabbi bil mus sidana wa ghafir lana ma madha karomi hoyong diaminan ku sadayana bapa hajat sareng ibu hajat mugi ku Allah ditambih barokah rumah tangga na sakinah ibadahna istiqomah ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami iya sadaya jamaah doa namugi diijabah sing tiasa arangkat jarah ka Mekah sareng Madinah ya Rabbi bil sok terakhir sekali dia maca sholawat sakali maca sholawat ku Allah bakal dipasian syafuluh rahmat karomi Allahumma sholli wa sallim wa barik Bapak saha Eka Ibu Nur Bapak Eka sareng Ibu Nur putra tercinta na margi nama hiji nih ibu terang ngiring produksi tawa nama hiji putra anak kedah nama putra teh hiji bu 5 tingali Pak Ustad usaha tara anak deres kan ari nyieun budak teh bu sunat ngeunah nikmat ibadah kunaon ajengan kiai seueur budakna eta teh terangeun ibadah berarti nu saeutik anak nama teu apaleun ibadah ih di abdi aya bu lalakona dongeng na wios didongengkeun
aya tatangga ibu melem jumaah kamari bumina di tingkat 3 tingkat mobilna 4 di garasi jeung motor nage pabalatak melem Jumat kamari rek dirampok mobilna teu tulus tah gara-gara nu gaduh bumina keur aribadah. Kayak heula ce tong wakaseuri bisi pikasieun kayak heula. Cicing eta mah urusan abdi kayak heula. Jam 9:30 ibu eta nama gereup salakina teh geus lilir. Ditaros ku bojona, Kang kunaon wayah kieu lilir hoyong tuang. Teu. Hoyong naon atuh nenen. Dibukakeun ece. BH na teh ku pamajikanna ngagenyel we salakina teh nenen. Teu apa di luar bumi na teh keur dikepung ku bangsat. Cek pemimpin bangsa teh entep cenah ku saurang nu boga imah teh geus sarare encan. Pas diintip teh oco ternyata tetulus ngarampogna lapor ke pemimpin bangsat tong jadi ngarampog imah eta kunaon maneh jadi berangan kitu kaciri nu boga imah teh keur nyusuan. Inungna teh keur nyusuan anakna teh jangkung gede jaba kumisan. Gede keneh anakna batan inungna sagede kumaha bapakna seak teh oce tetulus tah lalumpatan ngarampogna teu jadi matak bisi dicipulus ece usung bangsat aya rampog wayahna ibu sing loba nyusuan. Demi keamanan demi keselamatan berarti punten ibu Mang Eka sareng Ibu Nur hasil karya cintana menghasilkan buah cinta jang saha nu bade dihitan teh arja arga ku A ku G arga gaduh ayeuna cep arga neme hiji enjing bade dihitan ngan abdi moal naroskeun ka cep arga hiji murang kali alit kene bari dihitan ge teu acan bade naros we ka bapak-bapak nu di karopea ieu sebagai korban. Oh, Kang ek disamperkeun rek nyorak moal ye. Oh, Kang da akang teh ieu korban. Mun sok cek ka dieu malik ceu. Abdi rek ningali nu keur nyapek ieu naon ieu. Tak kaciri geuning ieu. Nu ahli barang dahar mah lain ieu tapi ieu. Tita tadi kok abdi mah diilik-ilik teu udud ngagayem. Teu ngagayem ngepluk. Ai nyorah henteu ayeuna mah kudu nyorah Kang ieu. Akang geus ageng tanaga piraku kopi geus rep saruntuy. Abdi bade naros ka Akang, ka Abah meni olok we teu ngicep bogoh bah. Tingali. Bu ari abah-abah di dieu punten upami pangaosan rutinan, ieu tampilanna sok garayak ieu tara. Sok. Abdi curiga bah, biasana ge abah kana rutinan mah di sarung, na kari-kari bade ningali mubaligoh geulis abah jadi make calana panjang. Bari badag teuing di talian ku rapia. Bah, Kang, Aki, Bapak ari dihitan nyeri henteu. Nyeri. Cep arga enjing bade dihitan akan merasakan kesakitan, tapi tenang cep arga nu dihitan anak anu dihitanan pasti sok payu ku numuruhan ku tatanggana ku akina ku ninina pasti dicecep di pasihan acis sok aya di dia bahasa nyecep. Nini nama pang agengna akina pang badagna komo ibu rama nama ce gampil ku artos teh murang kali alit nu dihitan matak ece bisi usaha salaki ayeuna keur bangkrut milarian artos sesah milarian pausahaan ayeuna hese cobi ibu badanten sareng caroge kumaha upami caroge ece dihitanan deui. Sugan jeung mamana wian payu kanu nyecep. Ajaranku ece enjing salaki canak ka dokter hitan tuluy ku ece di tengah imah digeberan. Digeberan yakin setiap aya nu ngalangkung sanes nyecep nyiduhan. Saur bapak cenah dihitan teh nyeri aslina ce nyeri da boro-boro dihitan atuh ece murang kali alit diajarkan berdarah-darah sebagian anggota tubuhna ku benda tajam nya pasti nyeri da cek Akang oge yakin abah dina hate boro-boro dihitan cenah kacepet ku saleting ge nyeri. Nek da ari dihitan mah ibadah Kang
akang ngan dibarengan ku nyeri. Ibu ge gaduh ibadah nu disarengan ku nyeri seresem ukur dihitan. Akang merasakan dihitan tapi tingali pamajikan akang nu ngadamel ayeuna budakna akang nu reuneukna pamajikan akang nu ngadamel nu nyencerena akang nu ngajurukeun budakna pamajikan akan merasakan kesakitan bagaimana perempuan ketika melahir. Nyeri teh ceu. Adul. Maunya nyeri borosot deui. Derdeui ceu teh. Ongkoh nyeri tapi ngadamel deui. Ongkoh nyeri tapi nyieun deui. Si goreng teh ya Allah Kang Nyaah bojo dipikanya ku Allah diberikan keajaiban 40 hari ibu tos melahirkan padahal nyeri bubututan ecep pejet ternyata Allah memberikan anugerah 40 poe tiasa dianggo deui. Asa geus digumuri cek akang cek. Ye naon akang nyebut kitu eta. Bu sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hakan bae aca ayeuna ngandung deui, hamil deui, reuneuh deui, ngajuru deui, da aya buruhan ti Allah. Sanajan ibu nyeri tapi lamun ibu ayeuna ngantunkeun setelah melahirkan dipasihan ku Allah hadiahna ge maut syahid. Hoyong ibu maut syahid. Sok maot bari ngajuru. Suhada beda jeung anu keur udu di mana maot teh suhad mah eceu lain suhada. Kumaha atuh da enak udu teh. Punten Kang da boro-boro akang caroge abdi ge ngaroko mah osok pun anak teh nu ngiring kana rokok teh. Ngan ieu kade Bapak Eka nu hajat di dieu seueur kiai seueur ustad kedah dipasihan sesepeun. Ngan ari masihan sesepeun ka ustad mah tong gagabah da ustad masuk make dalil. Aya hadisna sarupa ustad ida calakal kursi di mana calik dina kursi. Pasorol kopi al aswada sor kopi hidung. Eta teh kebahagiaan sebagian laki-laki kitu. Wal ududa jeung udud. Li anak ududahu ududna kiai mah ceuk kade bilih bade masihan ngerokok ka kiai la jaroma lain udud jarum. Wala bako jeung lain udud bako. Naon atuh ngarokona kiai walakinal magnuma. Jadi kiai mah ngarokona teh naon cenah? Walakin magnuma eta geuning meuni ulah ududna ayeuna bako jeung jarum li annahuma yarisani bako jeung jarum mah matakna waris al batuka kana batu. Wa atlal halki jeung kana ateul ti koro. Akeun bela da ngaos make ceula ulah dipikir penting mah kumaha lempengna huntu we lah. Asal jadi doa ti sarerea. Ieu yang hiji geus goreng sangka. Nyebut duit ya. Cek ulah goreng sangka si udon ka abdi, abdi mah teu ridho. Sabab abdi ka dieu demi Allah lain rek niat nyangan duit da abdi teu leungit duit. Ngan abdi mah mamanawian we atuh. Da abdi teh ka dieu teh dionang ku Mang Eka. Wangsul ti dieu teh jadi namah-namah dulur. Mohon kapan jadi baraya jeung nu teu areling kieu. Nyata eling na geus goreng sangka ka abdi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ala Nabi Muhammad. Akang enak bari nyarane dina kursi upami ece ayeuna bari nangkep tuur heg bisi tunuh ulah maksakeun bobo we ngagoler. Da dimaklum ku abdi mah ece teh komo dipengker mah teu katingali teu katawis bisi tunuh bobo we sok. Muhun da dimaklum jamaah keur ngaji nundutan eta teh wajar. Bantuan jamaah keur ngaji nundutan wajar. Ngan lamun abdi keur ceramah dipayunan ku ibu nundutan eta mah kurang sare. Nyebut kurang ajar teu sopan. Untung abdi mah moal jenolan. Ibu ka abdi nyebut kurang ajar tenang da abdi mah ku Mang Eka engke wangsul bakal dibarokah. Nyanyahoanan dibayar di bahanan eta mah urusan Mang Eka. Sanes urusan ece di bahanan syukur henteu we piraku ece. Buhun dibayar alhamdulillah henteu we mah nya. Buhun yo sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut ibu lanjut. Kade
ngilikan naon aja ka ditu. Bapakku, Masya Allah, Bapakku Ahmad Ghazali, golongan jalmi lintuh. Nuhun Pakku, mudah-mudahan Pakku sehat panjang yuswa. Doakan ibu abdi sing jadi presidennya. Aminan atuh. Pokoknya nama janji lamun abdi jadi presiden, jalan moal nanya kieu rek dilempongkeun jalan layang abdi. Asli janji lamun abdi jadi presiden moal kapalang janji Pakku nage ku abdi rek diangkat jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Sok aya di Cipulus tahlilan. Yasinan. Marhabaan. Sholawatan. Mun aya nu marawat sok tarahlil. Nya ulah nu marawat. Maknya nu marawat tarahlil. Gusti beh nama nu dihareupan teh aliran sesat. Ieu jemaah aliran sesat teh nu kieu nu marawat tarahlil. Ai nu hirup arudud. Astagfirullahaladzim. Sanes abdi mah cedah nemean abdi mah ningali jemaah kieu mah. Geus nyebut kurang ajar. Gusti teu areling kieu araredan. Sieun abdi mah balik ka bawah GR cok. Tah geus nyebut gelo deui. Meungpeung aya Pakku punten pangtewakeun. Itu nu caketihang ka abdi tos teu sopan nyebut gelo. Teu ningali ketua majelis taklim, teu ningali Bu RT jeung Bu RW, saha wae nu nyebut gelo ka abdi mah urang dicekel. Tuh dicekek mah maot. Naon atuh tujuan Mang Eka sareng Ibu Nur? Bu Nur? Nur naon atuh panjangna teh? Sanes panjangna Nur mah Nur teh. Mun abdi naroskeun nami lengkapna saha jawab Nur Hali. Itu. Oh, abdi mah naroskeun panjangna naon? Nur. Naon tujuan Cek Nur teh Nur we lah da ieu teh da murang kali keneh putrana ge nama hiji. Abdi mah geus umur 50 tahun budak geus 2 incu tos 2. Piduana ibu murang kali abdi putu abdi sing saroleh. Putra ibu ge sami sadena sing sarolehnya. Naon atuh tujuan teh Nur sareng ayeuna Bapak Eka kikieuan teh Bu? Sok tingali jalan da ieu teh nu umum tepikeun ka di saungan. Oce calik ieu mudun menikat ayeuna resep babarengan kieu. Betan teh ce. Tah eta teh batuk. Buhun. Itu teh caina kirang cocok. Buhun abdi taras ngaleueut susu. Margi susu mah khusus sanes jang istri. Jang saha? Jang bapak-bapak. Buhun, ari abdi teh tunuh, Bu. Ari tunuh mah sanes kedah ku susu, sanes ku larutan, da larutan mah ubar barusuheun. Abdi teh disangka keur sariawan meureun ku Mang Eka. Dibere larutan. Ari tunuh mah punten Bu sanes kedah ku larutan sareng susu. Ta ubar tunuh mah kunaon? Ku sare. Ngan minuman yang tepat untuk menghilangkan rasa ngantuk adalah aya kopi nanti aya. Urang teangan ceuk itu aya tinyugeun. Kopi. Keheula. Di manakah kini? Jangan kau sembunyi. Tampakkanlah diri. Tah. Oh, eta neang kopi itu. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi, tanpamu oh kopi. Hapunten, ye cici. Cek karunya aja miluan ge moal payukana duit ada cicing. Wati cicing. Hapunten Mang Eka hapunten. Abdi nyaros kitu teh sanes nyuhunkeun tapi ngawartosan. Lanjut. Hoyong naon atuh Mang Eka kikian teh ceuk. Tingali abdi ningali panggung ge asa menipi ka keungeun. Jangkung mencurigakan jigana ieu enjing bade aya hiburan. Watos. Berarti nanti kokocok ieu teh. Halus Mang Eka halus. Jadi
heula tuluy pangaosan kedah kitu dicuci. Paingan hadir ge pemain inti aki-aki jeung nini. Sok osok aya di dieu pongdut ceuk. Naon ari pongdut teh? Sanes ari pongdut teh jelema ompong gendut ceuk. Ari ayeuna di pali dieu seuseurna nu pongpetnya ompong nyala lepet. Aduh, cocok pisan terakhir ieu Mang Eka ngayakeun hajat syukuran putrana enjing badiritan saur dina Al-Qur'an la khaira fi kasirin. Teu aya riungan syukuran anu mulya sae di payun Allah kalebet takwa ka Allah. Hiji amarobi sodaqoh lamun aya sodaqoh. Buktos di payun akang di payun ece geus aya cangkang teh gelas. Ieu teh ti Mang Eka ece mah menikat ayeuna sugih milikna sae di pasihan teh gelas abdi mah teu aya tadi cu. Bu ieu teh nu disodakohkeun ku Mang Eka tuh torojol kopi ce. Mun sok kang simpen we di dinya pan kitu serasi itu ce. Aya susu aya sabab setelan kopi mah jeung susu matak disebut nage kopi. Beda henteu kopi jeung susu. Naon bedana? Kopi mah hideung sakurilingna, susu mah hideung tungtungna wungkul. Sok geura nu mabuka eta. Sok geura mabuka survei membuktikan. Salu ala Nabi Muhammad. Tah cek si mati geus lepet. Keun eta nu mamatos Sulaiman susu lepet tetap nyamannya mah. Hiji aya sodako alhamdulillah ce sagaya dipasikeun sok akang ning diangurkeun eta tos dipasikeun ku saha ku dua amarawi ma'ruf lamun riungan syukuran ibu hoyong mulya di payun Allah lebetan ku pangaosan ibu angkat ti bumi ka dieu bade ngaos akang ti ditu angkat ka dieu bade ngaji jalmi ayeuna ibu nu keur ngaji jalmi anu keur ngaos sami sadayana di payun Allah bakal kenging pangajian bahasa kiratana ngaji ngahaja-haja neangan aji ari aji pangaji harga pangaos ge sami harga berarti nu hadir di dieu sadayana jalmi anu kenging penghargaan ti Allah subhanahu alhamdulillah matak lamun dipalih pangker teka bagian ayeuna teh gelas jeung sukro ulah nyarekan ka Mang Eka entong ayeuna amek-amekan Allah mah ti tata ditos muruhan keur jalmi anu angkat pangajian dosa ku Allah dihampura. Alhamdulillah. Mangkani ibu-ibu sanajan make seragam sadena ge dosa mah garaduh. Seueur komo nu tengah mah panggede-gedena dosa. Da ka abdi tadi geus nyebut kurang ajar. Komo nu bedi teh mah geus nyebut gelo. Berarti iya takang awewe nu panggede-gedena dosa. Kunaon awewe gede dosa? Sabab awewe sok gede hilap. Nah gede hitut. Da gede hitut mah teu matak jadi dosa ece. Justru lamun ece nahan hitut bakal jadi bahaya. Ngan kunaon abdi teh dina panggung, salarasna ece sanes alim dina panggung hiji jangkung. Dua ayeuna terlalu berlebihan, abdi teh trauma nu pangpang nama. Ngaos pernah abdi ibu hiji di pantura di ditu. Panggung jangkung kieu gagah wedel. Nah langsa abdi si horeng bisa panggungkeun jeung Lesti Kejora. Pas lungsur tina mobil bukan abdi tepati tebih jeung Lesti. Lesti ti payun ditinggalikeun. Eta mah Kang Torojol Lesti ya Allah paku hansip ketat. Penjagaan keamanan, ibu polisi geran ngajajar ngawal Lesti Kejora dikawal ketat ku polisi Satpol PP. Itulah penyambutan ke artis. Abdi mah tadi ge turun tina mobil. Nah langsa meuni RT aja nu mapag. Naik ibu Lesti kana panggung sabab panggung jangkung dituyun ku polisi abdi mah ku budak abdi dituyun ke neme setengah lagu ya Allah pakuwu pangpayuna nyalawer eta Lesti can amat salagu abdi mah ayeuna geus rek sajam tong boro-boro pakuwu nu hajatna ge eueuh. Alah
tamat eta Lesti ngalagu ngan 2 lagu ge teu tamat seueur pamuda nu jaroged teu aman gerelut lungsur Lesti abdi penasaran naroskeun kanu hajat. Pak seep sabara atuh hajat ngonang Lesti mayarna 200 juta, angka fantastis. Abdi ceurik hareupeun nu hajat bari ngusap dada. Ya Allah, 2 lagu bari teu tamat 200 juta. Coba mun urang diberi 200 juta. Meureun pasantren tamat, masjid angeus. Demi Allah abdi mah kudu hajat can pernah dibere sakitu. Da abdi ge ka dieu ka Mang Eka hayang 10 juta ge ditawar deui. Cek Mang Eka sing rido cenah Bu Haji anggap we baraya. Abdi teh teu ngarti. Da jeung Mang Eka teh teu wau. Ari keur kieu ku dianggap baraya. Sorry Cek Nur keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya. Tapi insya Allah Bu, ku pangaosan mah tong boro-boro nu hajatna komo nu seueur berkorbanna, ibu nu angkat ngaosna, akang nu ilit gajina, tu geuning nu hajat turun rek nyawer. Kudu dielingan, kopi kudu dielingan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah. Bade moal. Aduh, hatur nuhun Teh Nur. Aduh, hatur nuhun. Sabaraha ieu. Teh Nur, hatur nuhun Mang Eka. Aslina abdi mah tara biasa sakieu. Masalah Ibu doakeunnya artos sakieu 200.000 berharga Kang abdi. Naon margina Bu, abdi nuju ngabangun di pasantren. Sagarupi masih keneng kirang kene, alhamdulillah 200.000 nanti akan menjadi cahaya janji di akhirat. Tong amin eueuh mah da teu mere. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad. Ku sedekah mah tong bakal ayeuna ibu menyebut jadi jalma miskin, jadi jalma sangsara. Mana kosomalun min sedaqatin bal yajdad. Harta nu sedekahkeun teh lain bakal ngurangan, ditambah ku Allah. Ungeuk kecung. Buhun, ieu saha oninina bade ngiringan. Aduh katur nuhun mak. Abah. Masya Allah. Abah emak rumah tangga emas serang abah sing sakinah. Sare jeung aki-aki ngeunah. Abah selalu tumaninah tumpak nini ngeunahnya Pak. Ibu, ya punten Bu. Araya. Pan harta teh aya matrukun anu bakal ditinggalkeun. Contoh, ibu di pasihan aya nu masihan atawa gaduh milik rezeki artos 400 juta. Amin gitu Jo. Tadi lain ayeuna amin teh. Tuluy ku ibu teh dibelikeun kana mobil Fortuner harga 400 juta. Geus meser teh mobil, geletuk ibu teh maot. Cik eta mobil anu harga 400 juta ku ibu bakal dibawa maot moal. Matrukun ditinggalkeun. Aya kabejakeun jalmi nu beunghar di dieu, mobilna balatak maot ngenak mobil. Teu, mawa motor. Aya ge jalmi nu ti kusruktina. Rumah bertingkat di canak moal. Sana ge diasupkeun kana jero kubur. Dina taneuh dikubur nyalira ibu poek henteu. Tuh, apal nu geus ngalaman mah. Gusti nu disangareupan teh ririwa wungkul. Uwil ujang wengi ka ririwa. Bu. Ya Allah, tidak sadar diri ibu nu bakalnya angan teh sodako ibu nu tidak dirasakan jeung dipopoho kapopohokeun. Buktos Bu, lamun aya dina rajaban muludan sok aya nu mapae kencereng ece teh teu sadar 2.000 tapi ece ikhlas poho 2.000 ece geus maot aya di alam kubur tiba-tiba datang satu cuil cahaya saeutik cahayana ce. Ibu bertanya kepada Allah, ya Rab, cahaya dari mana ini? Kok tiba-tiba ketika saya lagi kebingungan, saya membutuhkan pertolongan, saya membutuhkan pencahayaan, tiba-tiba jol saeutik cahaya. Ternyata jawaban Allah, tina sodakoh. Geuning saeutik 2.000. Geuning caangna melempam 2.000.
Iya mah 200.000 lumayan meureun sepaneng. Mata kieu nu gaduh harta punten cetong balaga nu gaduh imah gedong tong sombong nu boga imah jangkung tong adigung nu boga imah luhur tong takabur geus maot mah anger dikub. Aya di dieu nu beunghar sombong aya. Jawab aya teu? Urang Cipulus nu beunghar tapi koret aya. Aya. Tak kitu ece makan nu beunghar teh beunghar ge koret cenah. Si eta mah beunghar ge sombong. Ari oco kerma miskin ini kana rajaban udunan temilu ari snack hayang 2. Da sok aya nu kitu teh aya tuh jalmina ge tukang dilipen ece. Oh awas jalma korete meregehe harese mere hayangna embung sideka ku sababnya mening dan imah jeung aga desa. Halah geus mot mah dikubur naon rek melan ece putus semua emal kecuali 3 perkah. Apabila anak manusia telah pergi ke alam baka, putus sudah semua amalnya kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama sodakoh jariah kang kadece. Ieu mah imah jangkung adigung init kana pangajian menikat agul ku banda nu teu sabaraha geulang hiji menikat hayewe gagaro deket Beti. Sok aya nu kitu aya. Kunaon cenah si eta unggal papangi jeung jelema sasalaman si horeng teh boga ali 2,5 gram. Boga kongkorong rada panjang diamaikeun keluar baju punten Bu mending keneh ti ayeuna kongkorong geura jarwal. Gelang ece geura ical kajen anting 1,5 gram ical moal dicanak maot moal matak abdi ge lain teh yang demi Allah ece abdi mah teu boga kongkorong asli. Cenah meureun teu boga duit mah bakal meunang ayeuna ge ti Mang Eka. Maksakeun mah meureun kaduga ngan punten emutan abdi tetepi kadinya ce. Satu saya udah tua, salaki abdi masih keneh ngora. Terbayang sudah memikirkan teh jauh ce. Sieun umur pangheulana abdi nu dipunut ku Gusti Allah. Da abdi teh geus kolot padahal ari maot mah teh dinu kolot teh dinu ngora. Sarua bakal nu kolot maot nu ngora oge milu nganterkeun ka kuburan. Cemanya milu maot ari pun tadi abdi bade angkat ka dia pun biang masareng pun bapa mending ngusapan kana punuh jung cenah rek ngawas ka cikijing masing bebeunangan rezeki nu barokah di dieu seueur santri nu teu aya ibuna nu teu aya ramana kawajiban urang di dieu ayeuna keur nyieun deui bangunan wayahna ladang pengajian teh mending keneh terapkeun kana bangunan entong meuli perhiasan tinggalkeuneun aya salaki ti Mekah neleponan we ayo mi enjing maka toko emas belikeun ti Mang Eka kana kongkorong teu hayang ece teu hayang abdi maka jenteng dora ka kasalaki tadi amak moal umi mah moal meuli kongkorong kunaon mi sieun umi mau ti heula di jero kubur teh teu bahagia kalah mikiran kongkorong ladang ngaji ti Mang Eka ku salaki dipake kawin deui salaki kawin mas kawinna kongkorong urang ladang ti Mang Eka jaba awewe nu dikawin ku salaki teh si Besti nu dina grup WA. Pertemanan yang menyakitkan. Engal sodako Siti Khadijah ge Bu punten dicontohan ku Siti Khadijah janda kaya tapi teu balaga teu sombong sodakohkeun hartana habis dikorbankan kanggo ngabela aga. Bu araya sok sodakoh kadece ce sok geus maot mah moal dicanak ieu teh eta pahala 2 ilmu anuman. Pat ena urang keur ngaos ibu angkat di bumi ka dieu tebih teu na motor na mobil mapa mapai jalan kompak sok nyora ngajugjug kapangaosan coba deh kalemur ka mana atuh pan urang teh keur dilemur teu karasa capena sabab make kendaraan
nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman rejeng pangampura dosa nu karasa teu karasa uyos teh ibu tong bujeng-bujeng teh aya nu ngayakeun acara pangaosana make kasangsa nur sakula warga ibu nu angkat naosna teu diburuhan tapi Allah muruhan sakur lengka sampean kepat panangan berangkat kana pangajian dosa dihapunten ku Allah alhamdulillah. Hiji lanjut tilu nu bakal nyaangan ka urang maslahat manfaat harta nu bakal dicana ku urang tina sedekah ilmu manfaat doa anak anu so mata ayeuna teh Nur sareng Mang Eka kikieu teh Bu hayong doa ti sadayana komo di dieu seueur para kiai para ulama doakeun para kiai teh sing sarehat paranyang yuswana pakuwu maot ti payunah teu hariwang pakuwu Pak Kiai tiasaeun jadi kepala desa jadi kuwu. Itulah kelebihan Ustad, kelebihan Kiai jadi kuwu siap. RT maot jadi RT Kiai siap. RW maot Kiai jadi RW siap. Tapi lamun Kiai ngantunkeun Pak Kuwu moal bisaeun ngagantian jadi Pak Kiai. Cik kira-kira mun ibu tiasa milih jeung nawar ka Allah, nu maot teh mending Pak Kuwu heula, mending Pak Kiai. Cek abdi mah daripada Pak Kiai heula uyos paku we nu ti payun. Makana ala ulama warasatul anbiya ulama teh pewaris parana. Ibu tong gagabah man akramal ulama di mana urang Cipulus ibu jeung bapak cinta ka ulama pakod akramani sami jeung cinta ka Kangjeng Nabi matak punten Kang ce ka kiai teh tong karoret sataun sakali mah teu rugi cik kiai teh atuh perhatikeun beulikeun sarung BHS ulah ieu mah sarung kieu teh urut tinu maot deui atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajungjurigan makana di lemur abdi ayeuna seueur kiai jujur aja pada ketitak wal kumik geraya ieu ka kiai nyebut jurig Astagfirullahaladzim uyuhan paku sabar ngurus warga nu aredan kieu ka abi nyebut kurang ajar ieu ka Pak Kiai ayeuna nyebut jurig bo sanu teu hoyong ibu atuh murang kali urang gaduh budak meunang hese ngajuru ngaheujeunkeun teh awas kang ulah majarkeun ngaheujeun teh nyeri-nyeri leus teh Bu sok dalalaki mah masing ayeuna babantu ngaheujeun ge moal bisa ngaluarkeun budak euceu pecah ketuban salaki setia dicanak ka bidan teh dibawa ke rumah makan sok bidan teh sok cenah Cek Nur naik kana ranyang cek Cek Nur teh nyamuhun atuh bu bidan da kana kenteng mah luhur teuing tarik napas nya atuh nya bu bidan da tarik tamang Agustusan hujeunkeun pan Mang Eka ge milu babantu akang ge ngiring babantu tarik napas hujeunkeun paku ge tah cenah orok tere kaluar sakedap deui sakali deui hujeunkeun tah cenah rambutna geus katingali pedah rambut inungna keneh eta teh tilu kali ngaheujeun buku tilu kali paku ngaheujeun beda buku mah borosot anak paku mah borosot koneng mata punten di antara pameget pangpayuna nupang agungna nupang gagahna iwal ti pakuwu ngan abdi bade naruh ayeuna ka paku sok urang bandingkeun ibu di dieu nu begang paku di ditu nu badag kuat keneh ibu-ibu di dieu nu begang awe mah kuat ce bisa ngajuru mata opat hal nu teu bisa dipigawe ku laki ngan ukur ku awe hiji men lalaki moal aya nu men aya ge mencret dua Yo paku ari seuri tong ditahan kitu. Kitu we. Jeung kalah tungkul kitu. Api-api kitu paku mah. Dua nu teu bisa dipigawe ku laki naon? Hamil. Paku tingali ageng salirana. Hamil lain ceuk. Kadut. Tilu nu teu bisa dipigawe ku laki naon? Ngajuru. Opat nu teu bisa dipigawe ku laki naon? Nyusuan. Nyusu wungkul laki mah. Leres teh, Cok. Cok. Araya. Sok tingali Kang, matak awas Kang kunaon ti awal tadi akang tong nyeri istri, pengorbanan perjuangan istri. Jangankan ayeuna jiwa, raga, nyawa demi anak ku istri mah ridu dikorbankan. Leres teh, Bu? Leres teh, Cok. Aku mau Kang geus 8 bulan mah leumpang ngageang. Saong juga sesuk. Sarenang kuban juga odong-odong juju lautan. Da beuteng antel kana kasur aya tarang jeung suku ngangkangnya nya we ungklek. Gusti kata jongku salaki eta pamajikan muter jiga gangsing. Ya Allah, abong Kang lamun
lamun bisa mengkhianati Gusti kang ulah kitu nyeri tah keur jadi pamajikan hati terluka tingali Kangjeng Nabi kunaon kabojona selalu memanjakan membahagiakan karena wanita tidak boleh terluka hatinya tidak boleh aina tersakiti jiwa dan raganya. Yes sing tarik atuh ceu mata kunaon Kangjeng Nabi manggil ka bojo, ya Humairah, wahai bidadariku. Pernah ibu ku caroge disebut gitu. Punten bu, salah kita normal. Piraku pamajikan hidung ya Humairah. Wahai ibu ngajawer kotokut. Nah naon ge ada kurus rasi atuh. Aduh ayang bade ka mana bade ngaramet geuleuh. Ai pakuma pantas da unggal dinten atuh ngantor papih mami pantas papih mau kemana bade ngantor mi aduh bebe bae suku jebrag akang teh kedah sami ka bojo teh mencintai menyayangi jika kapungkur akang nuju enggal nikah sok lain makalah berubahnya bunya berubah teu are nuju enggal nikah maleman pertama pamajikan Gusti ku akang dimanja tidak disakiti, dihormati, dihargai. Cege sami salaki diciwit tapi kan kabocelek getihan salaki amak-amakan kumapokna iwit euy. Sok ajaran ayeuna salaki balik aja ciwit tapi kan gegetihan manya teh dicekek beheung ibi. Geuning kunaon baheula mah kitu ibu aya keneh bogoh, akang aya keneh cinta. Diuk teu pajauh, diuk teu paangang kunaon ayeuna jeung salaki pajauh-jauh berarti geus teu bararogoh. Berarti geus teu cararin tah kunaon cinta teu lami wajar da cinta jalmi ka jalmi masukkeuna kuseep sane setan manya ya cinta di dahar setan Astagfirullahaladzim cinta nu abadi cinta Allah ka hambana cinta Nabi Muhammad ka umatna cinta Ibu Rama kanu jadi putra akang tinggal di bojo kapungkur mah tiap dinten komo tiap wengi malam Jumaah ge dikekepan ari ayeuna kunaon akang jadi perubahan teh meningkat drastis malam Jumaah pamajikan lain dikekepan kalah ditapakuran ya Allah pamajikan teh kalah jiga kunti susu ditoel meuni teu oyag-oyag di bawah nangkara kalah jiga ceplok nog nampuyak di bawah ngarengkol kalah keplok dikenyot kalah nyelapna huntu uyos Kang syukuran itung-itung ngegel baso urat. Da akang ge geus teu kasep, akang ge kudu sadar diri tingali ceu. Ece kunaon salaki tara dikekepan da ece teh keung atuh da ceu ningali salaki teh jiga ranginang bubuk. Suku jebrag, huntu kone. Tongong hideung. Mata awas ibu-ibu nu gaduh budak ayeuna budak na teu acan nikah. Ceu pilih piminantueun ibu calon salaki tong nu kasep dan nu kasep mah geus kolot geuning kalah beki kasap lain beki kasep. Salaki mah jud tanggung gede perha Kang cukup istri hiji tong hayang dua sok loba pasea karunya nu kolot dijenggut ku nu ngora didudut ku nu kolot kunaon ce eta teh hiji permasalahan mah nu kolot jeung nu ngora keur marebutkeun kanyaah ocos ditengor ku senal eta ceuk keur ngaji nya betul gitu Astagfirullahaladzim Bu araya merebutkan kanya ada urang teh rumah tangga teh hayang bahagia sanu teu hayang atuh terus genep ka paku meskipun paku lebak pusing mikiran warga dah hirup mah hayang bahagia boga pakaian weuteuh dahar seubeuh imah pageuh pamajikan carang reuneuh kolor teu woleh base unggal peuting ngeureuyuh cek si abah teh dah cenah sabalikna nu puguh mah nyorang Senin kabancen Salasana langsa Rebo nomro Kemis ngalengis Jumat teu geunah Sabtu aya nu nipu Ahad ti jedag 4 kali 4 16 pamajikan leweh di imah teu boga beas jantung kusut awak begang panon celong pikiran sulit dientrep ku bingung diprovokasi ku khawatir pikiran sumpeg sirah balideg irung mepeg jeli budeg lengkah gejed awak geyebed mata ruseb anak geringan kabeh nu gede TBC nu cikal amanel nu leutik cacingeun nu bungsu bisu nu awewe conge ripuh Kang lah tingali paku oge badag awak siga nu bahagia bohong bahagiaan di balik bahagianya paku pasti terselip ada masalah sarjan saeutik da dunia mah lain tempat bahagia dunia mah lain tempat senang tempat capek tempat ri ibu maleman pertama
mah senang geus boga bedak budak mah teu senang ieu ceuk namahan kacapek namahan kariweuh leres teu. Itulah kehidupan, tidak lepas dari uji, dari coba, dari rintah. Mata utamakeun kuat iman. Komo lalaki sok loba papangi jeung ranjau kehidupan. Cik jika rana. Jadi dieu rana. Cik mana? Oh, aduh, itulah paku janda terdepan. Wios ece lah janda ge nu penting ngeureueuh ngaji, ngeureueuh ibadah. Di mana aya rana ngeunah? Mun ngeunah ge laku. Pugu matak jadi rana ge bau. Ih datang boro-boro ibu paku ge sarua dijieuna mah tinu barokah. Lunas paku geus kelobak nu kapitnah ye. Kiai disebut jurig. Abdi disebut geloku, disebut ayeuna bau. Hiji lah budak teh sina sok. Hayang soleh budak. Teu cukup ku harta seueur dikorbankeun jeung budak. Tapi adzibu auladakum, didik anak. Kunaon ibu? Hubbillah ku agama budak sina cinta ka Gusti. Ibu cinta ka Allah. Sok budak teh bede yong-yong teh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kajen dipolototan tapi ku kalimah tauhid la ilaha illallah. Ya maka budak teh bah. Atuh budak teh gering ti orok tingar kalongeun. Wah. Ya mau budak di eyong-eyong geura kucet teh bae dipelongkeun atas dimandian atas dibedakan di kayu putihan. Budak geus cantik, budak geus kasep dimanja anak caa ieu. Da budak teh atuh ngahuleng ai kuring anak saha. Mun bisa nemal memberen anak sia. Bu, ibu teu tiasa ngadidik aya kiai pasantren keun atuh nuju usia dini ka paudkeun aya di dieu paud. Sok ayeuna teh cep ayeuna arga ka paudkeun ka didingahkeun ka pasantrenkeun. Cenah geuning dina berita meuni viral seueur kiai cenah yang mencabuli santrina. Atuh pilih heula pasantrenna nu kumaha, guruna sing ati-ati ece milih kiaina nu kumaha ulah bisa kompet daunkeun. Mun ibu budak teu dididik ku agama, budak teu dipasantrenkeun, ibu teu tiasa ngadidikna, isukan bakal ngadakwa minta pertanggungjawaban ka Allah. Teu rido ayeuna mun inung ka surga sementara anak dina neraka kunaon alatan inungna teu bisa mapatahan kanu jadi anakna ku ece ku bapakna teu dipapatahan diserenkeun ka kieu henteu engke bakal jadi pertanggungjawaban orang tua anak. Naudzubillahi min. Ari kana Quran ibu teu bangga anak bisa, ari kana nyanyi meuni bangga ece. Yeuh bu tong bangga anak bisa nyanyi lamun teu bisa ngaji rugi. Ibu teh anak mun diagul-agul alhamdulillah budak abdi mah jadi juara kahiji bisa nyanyi, ari ngaji teu bisa. Emang ece engke nuju sakarat bae dianterkeun ku anak teu bisa nyanyi da moal. Budak teh bingung, bapak keur sakarat teu bisa ngaji Yasin. Inung keur engkak-engkakan ya Allah abdi teu bisa maca Al-Qur'an. Da abdi mangan ukur bisa nyanyi atuh budak teh ngahareos kana cepil inungna nu keur sakarat. Mama aku persembahkan lagu yang terakhir. Tuh leuy budak ngahaluang. Inna kesakarat naudzubillahi min. Aya di pasantren madrasah aya urang Cipulus putra ibu bapak nu di pasantren bangga istafet perjuangan para kiai engke lamun maot kiai tah penerusna budak ibu nu ayeuna keur di pasantren bakal jadi kiai. Tong waka amin nu teu acan di pasantrenkeun mah insya sapali dah cenah budak di pasantrenkeun masuk budug. Punten bu ulah sok nyebut santri budug. Tuh Pak Kiai kasep sote ayeuna mantan budug. MC ece ayeuna aurana terpancar eta teh di jero mah seueur tapak budug. Abdi ge bisa kieu teh ibu ieu teh ladang masantren. Maknya bisa ceramah ladang budug. Yang begitu eling yo. Gusti, kajan teh ngacelah budug-budug ge barorok. Di mana budug barokah. Astagfirullah. Pakuti tata dia jemaah warga Pakuti can areling da. Bu, bangga budak ibu cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Nabi, cinta Al-Qur'an. Tiasa ngaos ibu nuju sakarat yakin budak bakal ngariung nalkinan ibu. Saur budak teh la ilaha
illallah. Anak nupang ageng najeng nupa nengah maraca Al-Quran kenca katu Yasin wal Quranil Hakim. Bapa nangalepaskeun nyawa bari maca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dianterkeun ku anak anu soleh ceklek nyawa lepas bagja ninggalkeun dunia na insya. Doakeun putrana nama hiji Mang Eka sareng Teh Nur sing janten murang kali anu soleh. Enjing bae dihitan, mudah-mudahan Allah masihan kalancaran, masihan kasalamatan, engal disehatkeun deui amin ya robbal alamin. Tilu dina ieu riungan aya silaturahmi berkah kanggo Mang Eka sakulawargi, umum kanggo jamaah nu hadir, ece ka dieu sing ridho karena Allah, Mang Eka kikieuan sing karena Allah, supados naon sasarengan urang Cipulus jeung keluarga Bapak Hajat ibtigha amardatillah, lamun ieu tujuan karena Allah, riungana pengorbanan silaturahmi nak ngajina nu'tihi ajron adima, Allah akan memberikan pahala nu berlipat ganda. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana Cipeujuh Jalan Cieurik meuli kupat di abonan peupeujeuh pami marulih ulah ngupat ka awonan sanestu hoyong dipanjangan waktosna tos teu nyekapan. Doa ti sadayana ece pun lanceuk karasan ayana nuju di tanah suci Mekah bade ngalaksanakeun ibadah haji, mudah-mudahan ku Allah dipasihan kalancaran ngalaksanakeun ibadahna. Jamaah nu dibimbing kupun lanceuk kirang langkung saeuna 40 jamaah orang kota Makassar margi pun lanceuk mah ngabimbing jamaah haji plus ti travel Ananda Nurul Haromain orang Makassar. Mudah-mudahan haji nak ku Allah dijantenkeun haji anu mabrur anu makbul nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Urang Cipulus hadayana nu kerengaos di hadir ayeuna, mudah-mudahan sing ingal dinasibkeun ku Allah tiasa angkat ka tanah suci. Arangkat ti bumi urang ka dieu sing dihapunten dosa, aruh ti dieu urang mudah-mudahan sing kareng ilmu anu manfaat. Dikempelkeun syariatna ku Bapak Eka sakulawarga, urang dikumpulkeun di dieu calik di bawah tenda hakikatna ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan sampai ke surga amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aya nu nyarios cenah ibu teh ti Pangandaran, abdi asli ti Tasikmalaya. Mungpun anak karasan di Pangandaran, dulu saya pernah domisili 17 tahun kurang lebih di Pangandaran. Saatosna pun anak nu ageng nikah diteraskeun ku pun anak abdi wangsul deui ka daerah Cineam Kabupaten Tasikmalaya, Pasantren Al Abror yang didirikan oleh orang tua saya tahun 78 pas abdi lahir. Ibu bilih aya urang dieu anu hoyong masantrenkeun murang kali teu gaduh biaya, da yatim piatu ibu katemleuhan kudu ngabiayaan geus teu mampu ngabiayaan mending ka abdi pasantrenkeun 0% ayeuna rupiah teu dipunggut biaya kanggo khusus ngurang kalih yatim piatu. Kantun ketik we dina Google Map Pasantren Al Abror Desa Cijulang Kampung Neglasari Kecamatan Cineam aya. Mung upami ibu hoyong ka Pangandaran mah telepon pun anak, da pun anak mah nu ngiring caket pisan sareng pantai matak pun anak mah jeung Nyi Roro Kidul teh kapi uwa ece. Hatur nuhun Pak Kuwu, sok sanajan pakungan ukur unggut-unggutan milu nyawer mah henteu. Ku abdi mah tetep bade doakeun sabab Pak Kuwu teh pemimpin urang sadayana. Kumu Pak RT, ari RT teh naon ce? Sanes RT teh huruf ece, hiji huruf R, dua huruf. Ari kepanjangan tina RT naon? Tah eta teh kurang tepat, ari RT teh RT ripuh teu puguh. Upami RW ripuh wae. Mudah-mudahan di dia sadayana ulama umaro bersatu, mudah-mudahan ieu lembur sing janten lembur anu subur makmur tur subur tur makmur gemah ripah loh jinawi runtut raut sau yunan ringan sama di jingjing berat sama di pikul bersatu kita teguh bercerai kawin lagi. Hapunten Pak Kuwu, saya di warga Pak Kuwu di Payun aya janda tua. Eta mah kewajiban kanggo Pak Kuwu, warga teh tong dibeda-beda. Muhun komo sakedap di bade sasih Muharram, omat nitip ka Pak Kuwu, yatim piatu santuni, janda tua kawini. Setuju? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
Mudah-mudahan jantan lembur, jantan desa anu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hiji deui hilap tim kameramen ece karunya eta mamangul alat. Sok ece teh subrek ece channel teh RC dakwah jeung Agi TV tau pamit telepat mah tukang son hatur nuhun terima kasih ti kawit anu nga-MC-an tepikeun anu kori jeung nu sambutan-sambutan sakitu 3 menit aya nu ngaduakeun ka tukang son watir tukang son teh geus ti heuleutna di dieu teh ece muhun terima kasih Mang sangat membantu doakeun tukang son mudah-mudahan sing ka surga bareng jeung salon-salona Jung mau ti heula panggul kumanehanana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.